Para mitra sadaya ti dinten ka dinten di episode ka episode di karaos Mang Jaya atuh cenah ngadongeng judulna ingkar. Sadinten 2 kali enjing-enjing tabu 10 enjing-enjing para mitra. Upami naon teh wengi tabu 8 wengi gitunya. Aduh hapunten ya kantos dina dongeng nulami Mang Jaya paros kalangkung Mang Jaya nyebatkeun enjing-enjing tiap jam 8 sering jam 8 wengi. Benten lepat hapunten sakali deui hapunten mangga atuh ajanten sakali deui tiap jam 10 enjing-enjing sareng jam 8 wengi dongeng Mang Jaya official di-upload gitu. Siap insyaallah para mitra bahan-bahan mah disiapkeun satia cana oge atuh para wargi kangge mahartos nama ngeusian acara ulah dugi ka kosong. Mangga para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun ingkar karangan koswara dina bagian ke-17 urang teraskeun. Hatur nuhun anu parosno subscribe, loceng sareng anu sanesna. Sering komentar naon bae oge insyaallah katampi. Hatur nuhun mangga nyangakeun ingkar karangan koswara dina bagian ke-17. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca nu katunda carios nyambung. Nu judulna nyaeta ingkar. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan koswara aina nincak bagian ke-17. Ayeuna urang dongengkeun ka ayan Esti sabenerna manehna teh lilir tina sarena basa tengah imah. Aya nu keur ngobrol. Jadi manehna nyahoeun kana naon rupa anu diobrolkeun ku mamangna katut bibina. Bibina jah nyaeta inung bapana jangnana. Saterusna nyileuk sorangan bari nang karak bengkang. Sarta hatena Esti ngarasa bungah jeung atoh lantaran atra kadenge ku ceulina pribadi. Mamang jeung bibina ayeuna mah sadrah. Daek ngawinkeun jangnana kawulan, daek boga minantu kawulan, sok sanajan wulan dina kaayaan keur gering. Pangna teu nyampeurkeun era bisi hayang nyaho kana Rusia mamangna. Jaba era teh ingitkeun tadi sore keneh geus asup ka kamar sare nu matak terus we ngahep-hep bari pasang pangdenge ngabandungan nu keur ngobrol nepi ka rengsen. Bareng jeung jangnana asup ka enggon jeung basaja Mang Hamzah jeung Bihalimah ge arasup ka jero kamar sare. Galindang Neng Esti ngagerentes jero ning hatena. Syukur mamang jeung bibi doa satuju kagungan minantu kawulan. Aing pohara sugemana, pohara atohna. Muga-muga we bulan gancang cager deui, tapi ku ayana parobahan anu sacara dadak-dadakan kitu. Ngadatangkeun kaheran oge keur aing. Heran aku kumaha lalakona jeung naon anu jadi sabab musababna. Naon anu dipamrih ku mamang jeung bibi pangna nepi ka nya tujuan ka nana kawin. Laki rabi jeung wulan. Esti tumanya dina hatena. Tungtungna jadi bahan pamikiran nu anteb salila peuting ieu manehna nyileuk sorangan di jero kamar. Buah-buah anu jadi cukang lantaranana, buah-buah goreng buntutna ieu mun ngingetkeun yen mimitina wulan nepi ka ngewa. Dipi ka ngewa, dipi ka ciceup ku mamang jeung bibi. Panasaran aing hayang nyaho nu jadi lantaranana. Naon kasang tukangna. Ti ayeuna ka hareup aing moal liar. Ulin ka Mang Amud ge da eueuh ulana moal nu nyata aing rek nitenan gerak-gerik mamang jeung bibi hayang nyaho bakal milampah naon saterusna. Saha nu nyaho nu katempo siga bager teh padahal ngan hatena mah jahat padahal hatena mah hayang nyilakakeun kawulan. Kitu pikiran Neng Esti harita. Nepi ka manehna boga hiji kacurigaan. Pedah ngarasa heran ku ayana parobahan sikap mamangna jeung bibina lumangsung sacara dadak-dadakan pisan. Peuting beuki jempling lila-lila mareup Esti sare bari dina salila sare teh make ngimpi tepung jeung bulan terus lalayaran di tengah lautan sagala. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Luyu jeung karepna Bu Halimah poe isukna pabebeurang jangnana miang nepungan Mang Amud jeung bimuna. Ngan kabeneran Mang Amud harita keur subung cenah mah keur ka kota.
Keur balanja kaperluan sapopoe wayangan bimunah we wungkul. Najan kitu kadatangan jangnana nu pikaresepeun kalayan gede jasana ka kulawargana ku bimunah dibagiakeun kalawan kasomeahan. Nya kitu basa jangnana nerangkeun pamaksudana oge teu hese deui. Golosor bimunah mikeun pas foto nyibulan. Pangna kitu percaya kana alasan ti jangnana. Cenah pangna menta foto teh itung-itung ubar sono jeung melang ka bulan poe kamari dijajabkeun ku Enden Kancanawati. Ka Enden Kancanawati. Samemeh jangnana mulang pok bimunah nerangkeun ka melangna ku ayana nyibulan aya di tempat nu anggang. Dumuk di pamatuhan nu jauh. Nya ku jangnana diterangkeun di beberah bimunah teh supaya ulah melang ulah salempang lantaran anu ngurusan nyibulan poharanya aheunana. Tur wulan bakal diubaran nepi ka cageurna. Nya ari meunang jawaban kitu mah teu burung regreg oge hatena bimunah teh ngan manehna merdih ka jangnana supaya neang atawa ngalayad ka bulan sawaktu-waktu mun kapareng aya waktu nu salse. Hal eta ku jangnana disanggupan jeung memang kitu pisan karepna oge. Wulan bakal diteang dilayad 3 poe sakali nurutkeun ancer-ancer mah. Kurang leuwih aya 2 jamna jangnana di imah Mang Amud ngobrol jeung bimunah. Nya sanggeus dikira cukup mah sagala rupana jangnana pamitan ka bimunah. Ku bimunah diandeg supaya ulah buru-buru mulang mending ngadaguan heula Mang Amud anu keur ka kota. Tapi jangnana keukeuh peuteukeuh maksa mulang, alasanana bisi kolotna arep-arepeun da bebeja mah rek sakedeung. Nya teu bisa majar kumaha brawe jangnana mulang kana mobil nu dibawa ku manehna nganjang ka pimitohaeunana. Bimunah nu lila aya di buruan anteng salila-lila neuteup calon minantu nu geus ngageleser dina mobil. Ningalkeun buruan imah. Katemong pamulu bear marah mae katara bangun anu sugema hate. Bungah perasaanana ningali calon minantu anu sakitu bageurna. Nu sakitu matak pikaresepeunana bari anak nu beunghar tur boga mobil sagara. Saha nu teu bagja boga minantu kapantar cepnana, kasep, bageur jeung bela ka calon pamajikan. Komo meureun mus jadi salaki anak aing sakitu kakara kahadean oge sakitu nyaahna sakitu deudeuhna. Ulan ku manehna diajabkeun ka nu ngubaranana bari dumukna jauh ti dieu. Muga-muga we sepuh jangnana teh awal akhir mah satuju jeung doa boga minantu ka anak aing. Bimunah ngagerentos dina hatena nyaritakeun kaayaan jangnana nu matak bungah kana hate manehna. Mun teh mah anak aing nepi ka cageurna deui terus laksana kawin ka cepnana. Tur sepuhna doaeun, wah bagja pohara keur aing. Ceuk wiwilangan najan kudu ponok umur oge teu panasaran. Asal geus nyaksian anak aing kawin jeung jangnana bari kolotna nyaaheun deudeuh ka anak aing. Ras inget ka bulan nu anggang pisah kadua poe ayeuna galindeng bimunah ngagalindeng deui dina hatena. Nyai heug didoakeun ku emaknya. Muga hidap sing bisa cager bager. Doa emak salawasna marangan hidap geulis. Tug nepi ka iraha bae oge. Ulah loba pikiran, ulah loba kainget sing tenang sing betah, ulah galideur, ulah sedih ati. Heug kumaha didoakeun muga nyai salawasna aya dina kabalujaan. Tur anu ngurus hidap mugi sing nyaahkeun ka emak. Cara emaknya ka nyai. Gek bimunah diuk dina golodog awi minangka tetecean rek asup ka tepas imah leng pipikiranana kumalayang kanu anggang. Kasawang tangtu ayeuna bulan keur ditamaan bari dibarengan ku kadeudeuh ti nu ngubaranana. Da ceuk jangnana oge apana nu ngubaran bulan teh bageur jeung nyaaheun pisan ka bulan. Muga-muga we nya kitu nyai nu ngubaran hidap teh nyaah jeung bageur ka hidap. Kurunyung Mang Amud datang tetela meniang karibung balanyaan mermokaha rada loba oge. Lumayan da tadi isuk boga duit ladang ngajual kebon suuk kiduleun lembur. Nu matak balanjana rada mucek ieu terus we dibagiakeun ku bimunah. Mang Amud nu karek datang bari harita teh para mitra sadaya baseuh ku kesang terus diajak ka jero imah. Beus rembes ku kesang para mitra. Awak nepi ka jibrug sanes basa ku kesang mah. Jibrug ku kesang. Bu Halimah pohara atau heunana basa jangnana geus balik deui teh hasil maksud. Hanya ka malam Jumaah teh lila keneh mangkaning manehna meuni hayang geura tepung jeung mama enjang jabat di hari hayang ngagunasi kabulan leuwih parna oge hayang geura ngamprokeun seuneu birahi jeung mama enjang anu ku dirina dipicinta. Para mitra sadaya jeung ieu teh dongeng nu tadi mah
perkara Mang Amud mitra sadaya terus ditunda nya langsung ngadongengkeun Bu Halimah kitu para wargi. Bilina celok-celokan cenah deui, da celok-celokan para mitra. Teu ngacelok mah resep. Ai teu ngacelok mah resep atuh para mitra marukan teh kumaha ai dongeng. Ai dongeng teu ngacelok mah rame terus ngadongengkeun soal eta bosen atuh kitu. Nu ngacelok kitu. Ngacelok gitu juga bangkong. Aduh, mangga urang teraskeun. Heuh nu merenah we cenah ngacelogna heug mere tangara heula da kitu. Nu mawi para mitra sada aya nganggo tangara tiasa nya kitu sakali-kali malah kejutan. Namina ge kejutan. Sakali-kali mah kejutan gitu. Teu nganggo tangara heula kitu. Da eta mah etang-etang intermezzo kitu mangga urang teraskeun. Katemong pamuluna pinuh ku kabungah pok Bu Halimah tumanya kajangnana. Jadi jogoloso nya ibu nasi nyai teh masihkeun foto ka hidup. Oh, naroskeun kanggo naon? Sangga abdi teh kanggo abdi we jang eta nglanong sono ka wulan. Teu disebutkeun rek dibikeun ka ibu mah. Henteu, halus. Tapi geuning ngan mawa hiji pan lain rek menta dua foto bulan dalin ujang. Memang nya para mitra jangnana mawa foto hiji bulan teu mawa dua, teu menta dua maksudna mah sakumaha pamaksudan peuting teh. Oh, atuh da isi nyuhunkeun dua mah Bu, sareng deui bilih ibuna bulan curigaeun. Ari Esti ka mana Bu? Jangnana nanyakeun Esti. Nu harita teu katempo aya di dinya, padahal basa tadi manehna ini Esti aya di imah. Keur meresan buruan, mersihan buruan mangkas pager hirup. Anu memeres kekembangan karesepna kana kekembangan teh Esti mah. Da pagar hidup teh para wargi mode tatangkalan kitu tah. Janten upami model tina sinyo nakal teh tina tangkal naon we lah. Diatur eta langkung hebat tibatan pager anu mangrupi besi. Keamanan langsung terjamin para mitra besi. Namun ai pager model tatangkalan mah kahiji kanggo kasegeran oge. Seger di tempat anu seueur tatangkalan mah para wargi sadaya. Mangga kajabi memang anu seueur tatangkalan nu sanesna teu kedah digegedeg deui ku pager kitu para wargi. Eta mah diatur-atur we kumaha saena, kumaha merenahna, sangkan rapih asri para wargi sadaya. Asri salah sawias moto salah satu kabupaten aya motona nu asri anu eusina cenah para mitra sadaya asri gitu lah. Aduh, mangga urang teraskeun. Harita para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun Bu Halimah tuluy nyarita. Puguh eta ku ieu teh piwarang karegol tapi geuning meni ngampleng. Duka terus ka mana ulina mah teh budak ngora meureun. Palon Bu Halimah puguh jangnana ngarasa panasaran. Ku jawaban ti indungna kitu da sainget manehna mah teu boga dulur anu dumukna di regol. Geuning siga nu ngahuleung encep. Oh, eta make di piwarang karegol sagala Bu. Nah, nepangan saha da saemut abdi mah urang mah teu boga baraya urang regol apan Bu. Memang henteu ieu mah di piwarang nebus baju ibu nu dikaput di dinya. Ingat meureun ka Neng Dian. Bu Halimah neuteub ka anakna bari ngarenyu sagala. Berai hatena ngagebrai ras inget kana kejadian saminggu nu geus kaliwat. Ngaso heula para wargi sadaya. Para wargi sadaya, harita jangnana barang ngadenge katerangan indungna cenah weuh Neng Esti teh keur init ka Neng Dian. Atuh jangnana nyarita, "Oh, ka eta Bu, manawi teh ka saha?" Heuh kadinya eta make dengan nyerenge segala. Ibu ge sami di kunaon Bu? Ibu malah naon-naon ngan inget kana kejadian saminggu nu kaliwat we. Akur abdi ge emut ka eta teh ka Neng Diawati. Neng Dianwati teh Bu, eta mah nyebatkeun nya abdi kasep segala cenah. Sangku centil rel di manineung teh Bu. Sabaraha kali talatah ka ibu mun kaparangan tepung teh. Talatah ka abdi jangnana katemong kerung. Nya majarkeun teh iraha-iraha mah jangnana teh piurang kamang cenah ka dieu. Ibu mah jangnana timbang tinggal heheh deui bae. Memang nya eta mojang geus umuran kasebut geus kolot da umurnya aya 30 tahunan. Apunten saya 30 tahun, 3 tahun kurang leuwih bedana ti jangnana. Naksir ka jangnana para wargi sadaya. Geulis sanyana mah Neng Dianawati teh. Dangdanan teu boleh rapih jeung pantes kewas bisa mah pantesna bubuhan tadina sakolaan di Bandung. Ngan eta we teu resepna teh keur jangnana mah ku centilna. Mun nyarita sok jeung tepak toel, mun teu kitu sok dibarengan ku ngaheuheuh seuri nyeleuk heuteuk. Atawa mun teu kitu sok keur-keur ceuman
kekercuman panon kawas nu kapileungpeunan padahal mah geulisna para wargi sadaya teu kapeperingpeunan duka cacingeun cacingeun da berewe ku puyer obat cacing atuh sigana mah cacingeun yang dianu hati teh para wargi duh dai dongeng. Aya apa ka mana Bu? Jangnana inget yen harita memang abapana eueuh. Tadi teh aya nu nyampeur ka dieu cenah mah rek nguseup cenah ka Cipeles. Dasar atuh kolot maneh mah atuh hobi teh kana nguseup ngajejen tuh di ieu naon teh di solokan rek naon bari oge meunang mah tara. Oh. Eta mah tuh da kesenian Bu, eta mah kesenian urang teh pan naon teh kesenian teh rupi-rupi pan apa mah resepna kana nguseup aya abdi mah kana olahraga. Jadi sami wae Bu eta teh kesenian lah. Pokona heueuh lah keun bae ketang lah. Teu naon hitung-hitung babaraha teh we ulah ngulugu teuing. Aya SD mah nya sab kitu Bu. Moal bari nage da teu jauh ti dieu teh pan imah teh ning dian teh ujang. Keur gunem catur kurunyung nu keur diomongkeun teh datang. Neng Esti sadatangna terus laporan ka bibina. Teu acan beres bi saurna pageto. Oh kitu nya teu naon tapi aya neng Diana. Aya teu nya sabdi. Teu mun teh Dian teh biat saur ka abdi saurna kanana diantos amengan ka ditu. Oh rek naon bari nage bet arera teuing ulin ka parawan kolot. Siga nu nya jangnana make kuraweud baeud sagala. Ari Kang Nana kumaha sakitu teh Dian meuni hebat keneh jeung disebatkeun ka parawan kolot teh sangap abdi mah lah aya mending ka ditu sawaktos pilih arep-arepeu nya dunya jeung deui teu goreng-goreng teuing apaan janeng Dian teh ujang aya goreng mah henteu ngan centil lah teu naon hebatana tungi baeud bae mah nya neng nya muhun atuh Kang lelengohan itu lalagasan pan kelop teh aya paripaos pariuk ningang kekeb cenah kitu lah kumaha ari neng bulan mun mak monya aja bulan diculjeunkeun ira Kang bade ngalaet ka teh bulan teh Esti hayang nyaho ngeunaan kaayaan bulan jeung padumukan bulan di dituna asa diingetan nyarek iraha ngalaet teh ujang Bu Halimah tumanya daria kanu jadi anak daek teu daek hate jangnana jadi manteng inget deui ka bulan nu dipicinta ku manehna. Najatnya nen Kancanawati sakitu terus terang nyebutkeun rek mikanya ka bulan. Saha nu nyaho disatukangeun mah sabalikna. Tapi deui ku ayana Neng Esti tumanya kitu nanyakeun iraha-irahana rek ngalayad. Asa hoream keur ngabejakeunana jangnana teh. Pangna kitu sok sieun Neng Esti hayangeun milu. Nu matak dina miangna ka panubukan nen Kancanawati rek rerencepan moal rek bebeja ka saha bae oge. Luka atunya lah. Ngan sakitu walonan ti jangnana kana pananya indungna jeung pananya Esti. Leuh geuning duka tanapi sieun dipiluan ku Esti pangintennya. Esti ngadilak ka tembong pamuluna para mitra kuraweud baeud kawas nu amek. Hapunten nyelak ke para wargi. Ulah amek atuh tidak nya can pugu ira-iraana atuh sareng deui pan. Pami sering-sering dilongok mah sok sieun ngadatangkeun anu katu betah we sieun ngaganggu atuh pami kaganggu panginten moal tenang nu ngalanonganana. Oh kitu nya teu naon-naon atuh mung pami bade ka ditu Esti ngiringnya. Pami kaing mah hoyong Esti maturan di ditu di mana? Di tempat teh wulan lalanong tiasan teu Kang. Tuh katunya. Bu Halimah para mitra nulila teu nyarita naon-naon tibang tinga bandungan obrolan antara Alona jeung anakna. Barang ngadenge Esti hayang milu munjangnana ngalayad ka bulan. Hatena para mitra atoheun oge pamikirna manehna bakal luasa dina ngoni ngalaksanakeun patekadan engke mun di imahna eueuh bulan. Pangna kitu pedah manehna nyaho yen Esti neuneun perhatian anu gede ka bulan. Gede ka nyaahna jeung ku ayana Esti terus aya di imah. Sok sieun pamaksudan kanyahoan manten ku Esti. Sanunya hong ke Esti nuturkeun manehanana dina mangsa manehna nepungan ka mama enjang. Ku hal eta pisan bangun anu bunga. Bari siganu atoh bulan rek ditepungan ku Esti, pok Bu Halimah nyarita kieu. Jadi Neng Esti palai ngiring ka akangna ngalaed jeung bulan. Pam diajak mah ku Kang Nana bi. Kumaha ujang? Bu Halimah neuteub seukeut ka jangnana. Tuh katunya. Jangnana semu bingung. Susah pikeun nerangkeunana. Najan kumaha diri jangnana embung mun kudu kailuan ku Esti atawa ku sing saha bae oge dina mangsa engke ngalayad ka bulan.
Pamikirna Rusia bakal bocor, malah pang-pang napisan sok sieun ngajadikeun kacurigaan engke ti Enden Kancanawati. Make duka sagala dari cek ibu mah aya taya salahna mun Esti ngiring ka ditu bari ngalayat teu damang. Pupurieun ibu moal bisa atuh Esti ka ditu minangka wakil ibu. Jeung apan antara Wulan jeung Esti mah kasebut geus akrab najan tepung kakarapopoyan oge. Komo mun Esti engke daek mah marengana neng Wulan di ditu kana bakal bungaheun geura neng Wulan teh ujang. Bakal nambahana reug-reug we kana hatena tenang kuala eta yakin bakal tereh cabgeurna. Mung da saur nu ngalanongan ge pan teu kaeng aya nu nyarengan atuh. Boa kenging ku istri mah nu nyarenganana. Nya kumaha we budak ka dituna ge da teu acan tenan. Tah kitu we geuning nya ceuk akang lagi neneng. Cinekna mah can pasti irahana ka ditu. Sareng upami teh mah akang alim nyana ka halir neneng wayahna we nya. Wios ari alim diiringan mah Esti ge da moal maksa. Kaya bade disalin heula. Jung Esti cengkat tina diukna sup ka engon. Kaluar deui geus disalin baju. Pek atunya si Jongjonnya da ibu mereka masak ya. Bantuan ku Esti bi. Nya hayu atuh da meureun akang lagi moal anu aya nu maturan meureun. Oh, da sanes menak Bu make da disarengan sagala, sareng bade ameng ka Udi abdi mongko. Mangga masak mah si Jongjonnya. Lewas jangnana kaluar ti jero imah. Ningalkeun indungna jeung kapi adina. Atuh Bu Halimah jeung Esti sanggeus jangnana eueuh ti dinya mah arinit. Kadapura rek masak nepikeun nyampakeun pahamjah jeung keur nguseup di walungan Cipeles. Para wargi janten sanes kapi adina para mitra kapi lanceuk urang. Upami jangnana upami ibu ramana jangnana alo ka ieu para mitra sadaya ka Esti berarti jangnana teh ka Esti teh kapi lanceuk lagi sadaya kitu nya para wargi sadaya. Kapi lanceuk namina para wargi. Dan upami ieu naon teh Esti nyebatna Ua ka ieu ka naon teh ka ibu Ramada jangnana berarti Esti teh kapi adina jangnana. Kitu para wargi kumaha ye. Upami nyebatna bibi mah sanes kapi adi tapi kapi lanceuk jangnana teh ka Esti teh kitu. Mangga urang teraskeun para mitra bilih ya pa ieu mah anggap dongeng we dongeng ya para wargi dongeng. Memang sok aya wae lopatna. Teks anu lepat ya Mang Jaya kirang kontrol teh sareng sajabina aya kemungkinan para mitra lepat. Namun upami Esti nyebatna bibi sareng emang ka indung bapana jangnana berarti jangnana teh ka Esti teh kapi lanceuk kitu para wargi sadaya. Janten ibu ramana Esti teh sareng ibu ramana jangnana teh sepuh keneh ibu ramana Esti gitu ukuran dina pancakakina teh gitu nya nyebutna ge bibi. Ai urang nyebut bibi atawa emang teh berarti adi indung atawa bapak urang gitu wargi sadaya kitu. Sesebutanna teh pancakakina teh kitu. Lamun urang nyebut emang atawa bibi berarti eta emang atawa bibi teh adi indung atawa bapak urang gitu para mitra pancakakina kitu lah kirang langkung nama. Jadi kolot janganna jeung kolot Esti teh upami Esti nyebutna bibi jeung emang berarti kolot keneh ieu para mitra indung bapana Esti. Aduh jadi ieu mah kieu sawi sareng akina Esti jeung akina jangnana teh aki-aki. Aduh rieuh jadi nerangkeun ka para wargi. Malah sanes akina Esti jeung akina jangnana teh aki-aki para mitra mah ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu. Poe Kemis pasosore kirawanci asar kaakhirnakeun Bu Halimah indit sorangan ningalkeun imah. Ngajugjug pamatuhan Mama Enyang ukur pahamjah nu nyahoeun ka mana nu dituju ku Bu Halimah. Demi jangnana jeung Neng Esti Bu Halimah teu bebeja ka jangnana jeung ka Esti. Majarkeun rek arisan ka imah salah saurang kekenalanana. Neng Esti ngarasa panasaran kawas nu geus aya pirasat mandiri. Hayang nyaho ka manamiangna Bu Halimah nah nya ka arisan. Kahayangna hayang nalungtik sacara rerencepan sacara demit.
hayang nalungtik ti kaangangan nyayang nyilidik secara demit ka mana sabenerna Bu Halimah. Tapi teu bisa jung ka hiji mobil nu hijina deui dipake ku jangnana. Jangnana memang init deui sanggeus Bu Halimah init duka rekamana. Ngan basa esti hayang milu ku jangnana teu dibawa majarkeun bisi kateterusan jeung bisi kamalinaan miang kanu jauh. Tungtungna bati madenghal we neng esti teh hayang milu jeung Bu Halimah teu dibawa. Hayang milu jeung neangnana nya kitu keneh teu dibawa. Nepi ka muncul sangka anu lain-lain buah-buah Bu Halimah pangna mungeun di iluan teh. Aya maksud nu pohara Rusiahna, pohara demitna nepi ka manehna teu meunang nyaho. Nya kitu ku ayeuna jangnana nu mung di iluan EGST pasti boga sangkaan. Buah-buah jangnana teh init ka padumukanana dukun anu ngubaran neng wulan teh. Keur ngubaran ka keuheulna. Terus sebebeja ka Pahamjah manehna rek ulin ka Neng Dianwati nu diregol pamatuhanana. Ku Pahamjah diidinan ngan omat cenah balikna ulah peuting teuing. Teu nyalahan sangkaan esti jangnana memang bener. Nepungan Nen Kancanawati dukun lepus nu ngubaran wulan. Jabati hayang nyaho kumaha kaayaan wulan jeung sanggeus sababaraha poe matuh di dinya. Oge sono gegedena mah Nen Kancanawati. Duka kumaha pikeun jangnana ngadatangkeun rasa deudeuyeun sanggeus ti heula manehna dibere kabungahan ku Nen Kancanawati. Nya eta lantaranana ngajadikeun jangnana hayang unggal poe mun kongang mah nepungan Nen Kancanawati hayang wareg sosonoan bari teu kanyahoan ku wulan tangtuna oge. Teu kacatur di jalana para wargi gancangna carita. Jangnana geus aya di jero kamar Nen Kancanawati. Kabeneran datangna teh geus peuting. Lumatak basa dipapag kusip Ki Saptaseta teh langsung dideheuskeun ka Nen Kancanawati. Nya lantaran kadinyana geus peuting jangnana teu diparengkeun tepung jeung wulan. Cenah jeung Ki Saptaset ceuki ka Saptaseta. Wulan geus sare di kamar khusus babarengan jeung Neng Sari. Nana, syukur anjeun datang ka dieu. Najan sanyana kuring teu ngaharepkeun aya nu ngalayan pasien oge nu keur diurus ku kuring. Tapi keur anjeun mah aya kalonggaranana. Cek Nen Kancanawati basa geus padu hareupan jeung jangnana. Diuk pahareup-hareup di jero kamar nu jempling ti iseun. Jangnana samemeh ngawalon kana carita Nen Kancanawati. Nu nyata mah panonna teu ngiceup-ngiceup nili kaayaan Nen Kancanawati. Nu katempo ku manehna asa tambah geulis bae. Asa tambah gumuleng. Asa tambah resep nempokeunana. Komo ayeuna mah kaayaan Nen Kancanawati make pakaian ipis para mitra sadaya. Nepi ka kaayaan di jerona eces temres katingali ngalangkang. Hal eta ngadatangkeun hiji perasaan nu hese digamarkeun ku carita pikeun jangnana. Naso heula para wargi sadaya. Para wargi sadaya ngarenyu imut kareueut harita Nen Kancanawati ningali jajaka anu aya hareupeunana ngadon ngahuleng. Memang atuh Nen Kancanawati teh atuh dina imut nganung pangirut para wargi. Dina kelet nganung pamelet estuning hiji jelema anu memang luhur ilmu jembar ku pangabisa. Sakumah dina gambar digambarkeun dina ieu dongeng Nen Kancanawati umurna geus hampir 100 tahun leuwih. Tapi kulantaran bisa ngajaga diri mung nya kitu dina ngoni ngajaga diri teh make jeung ngaripuhkeun batur. Nyieun dosa ka batur ta ieu para mitra nu teu kenging teh. Oh, kenging urang ngajaga diri tapi ulah nyilakakeun batur. Ari Nen Kancanawati mah dina ngoning anjeunna ngajaga diri teh bari jeung nyilakakeun batur. Ieu nu teu kenging teh para wargi nu dilarang boh ku agama, boh tu ku darigama. Kumaha geletuk batuna kecebur caina? Mangga urang lajengkeun bae para wargi dongeng nu judulna nyata Ingkar karangan Bapak Koswara. Bapak Koswara. Mangga. Harita para mitra Nen Kancanawati ngagalindeng. Harita teh kedalisan. Jangnana sajabana ti kuring bunga ku ayeuna anjeun geus datang ka dieu. Oge kuring ngarasa salempang. Ku ayeuna anjeun nganterkeun wulan ka dieu aya pihak saja nu nyahoeun. Nen asa katerang abdi mah taya nu terang kana kaayaan ieu. Sacara rencepan kaasup inung bapa ge teu jeung dulur-dulur da teu nu nyahoeun atuh. Pokna jangnana nyarita bari ngabalieurkeun paneuteub ka beulah katuhu. Bakatku ngarasa era parada serab bantrok panenyo jeung Nen Kancanawati. Jabat tutupan pohara serabna oge eta manehna
Teu daek tenang ningali kaayaan Den Kancawati mutuh pikaresepeun ngadatangkeun paniatan manehna hayang para mitra sosonoan jeung dukun geulis. Dukun hebat ya dukun jang loba pasien dukun ge lah. Memang anjeun teu nyaho yen sabenerna inung anjeun rek nyilakakeun kawulan. Inung kuring rek nyilakakeun kawulan. Jangnana kaget ngadenge kekecapan Den Kancanawati harita. Bener, tuh percaya kuring mah. Pada ayeuna katempo inung bapa anjeun siga nu neuneun perhatian kawulan nu keur aya di dieu. Inung bapa anjeun teh keur nyanyi wara nana. Nyanyi wara. Maksud anjeun teh kumaha inung kuring jeung bapa kuring akon-akon wungkul nyaahna jeung melangna kawulan? Bener. Teu percaya kuring mah najan kumaha kuring mah teu percaya. Teu nanaon teu percaya oge. Yuk urang ka kamar nana meureun anjeun geus sanaang. Geus anon teh hayang sosonoan jeung kuring yuk. Den Kancanawati nangtung mung hanyakal para mitra waktosna ka Bujeng Seep. Dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna Ingkar karangan Koswara dina bagian ka-17. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.